dengan puasa kahayang-kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuhkeun hayang dahar lain lalagan ka Allahkeun gerage hayang nginum lain lalagan ka Allahkeun geus urang kuari mah nginum geus wani henteu dahar geus wani urang teu dahar jima ulah mending ka Allahkeun heulanan sapira ti pajar datang ka magrib tak eta urang teh keur bojona kos kitu teh anggapan Gusti Allah lain lalagan aing nyaho kahayang sia sebenarnya sia lapar tapi nu dideuleu iwati keagungan aing masyaallah lain lalagan geus ku aing pokona sia dihampura sakabeh dosa sia sebab sia geus nahan lapar lain lalagan aing nyaho sebenarnya sia hayang nginum kajian kuku bahagia sia teh hayang nginum aing teh nyaho tapi sia demi aing wani sia henteu nginum beuh